Sampurasun sadayana nu di kaler nu di wetan di kidul di kulon tepang di jeung sim abdi akang ian anu kasep salam dunya. Aduh. Dasar saja nih kawitan tong hilap klik subscribe like jeung pencet eta tombol betana notifna ohon teng tong like 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 upami atas saya orang belum baik ohon tadi teh abi kantos itu kantos teros tuh kepala lemburan beli itu tuh beli itu kalau nanti cina metropolitan kota gitu, kota metropolitan Majalengka teh aya di Payun itu 1000 kilometer. Nah lebih tidak berbumi di situ, jadi lebih militis sedang dalam perjalanan dengan bahasa Indonesia dekadina iya ngembar anjir mungkin sudah diasukan juga betul malah dileuweung betul mah arelit itu langsung digambar ke arah lu sih udah bakal lu pungkas begitu ayolah. Jadi sim abdi bade nganalkeun aksara Sunda nu diangge di channel ieu jalaran kapeuna oge bahasa di video teh bahasa Sunda gitu di kayak ku abdi pasian subtitle eta aksara Sunda nu ku abdi angge nyaeta aksara kagang ka aksara ngalageuna upami sajarana pungkas carita we nya pungkas carita mah urang Sunda kan terus kenal jeung angge aksara Sunda teh di abad ke-5 Masehi itu teh beraya sadayana zaman kerajaan Tarumanagara teras ka kerajaan Sunda sareng Pakuan Galuh Pajajaran dina abad asana teh dina abad 8 Dewi salah panas Masehi namun itu teh namun pami salah mungkin anjen coba pilarik itu tah tidinya eta sajarana buktosna cenah mana buktosna atuh cenah teh manya bohong gitu kan namun mun aya buktosna ieu teh babaraha prasasti tinggal karuhun urang Sunda karuhun urang sadaya gitu prasasti sejarah sareng naskah pas Islam nu ku abi terang gitu ku abi tenang eta aya di Astana Gede Kawali di Kabupaten Ciamis eta ayana di Desa Kawali Kecamatan Kawali Kabupaten Ciamis ayana di Astana Gede situs Astana Gede Kawali dirinya aya prasasti Kawali atau aksara-aksara pungkur eta sareng tempatna oge eta enak wisata situs gitu kan tari gitu adem ayam gitu. Nah eta meureun sabagian buktos nu ku abi dasa carioskeun oge aya naskah sajarah siga naskah parahyangan carita parahyangan terus aya siksa kadang karesian gitu tah eta. Nah kubituna orang itu khususnya orang Sunda gitu umumna ka masyarakat kudu reueus gitu kudu bangga ya urang boga aksara Sunda teh tah itu teh ngabuktuskeun urang teh aya cirina gitu bangsa teh aya cirina mun teu bisa atawa apa gitu karena bahasa cara gitu ciri urang ke teh tangtu eta laun-laun bangsana oge leungit gitu
kepapas gitu, kalek kalekku nya bangsa batur gitu, jadi orang kalah nurutan batur mah batur nurutan orang gitu. Pungkas di kitu kayak orang sesenongan karena aksara Sunda. Kagangan nu kiwari, tapi nu kiwari nu ayeuna gitu sanes nu baheula nu ayeuna. Abi ge tos diajar deui jalaran nembe terang aya teh eta aksara serapan. Jadi sanes aksara nu tulen ya sanes aya aksara serapan tina Z gitu, X, P, selanjutnya aya F, F gitu, aya sha gitu, aya ko, ki, ko, k, tah gitu. Jepang gaduh hiragana katakana urang Sunda. Kan iya aksara Sunda. Iyalah dilajengkeun stresna. Nah, abi kan terus buka laptop tuh tinggal laptop abi merek Apple. Merek Apple. Apple kamu teman. Nah, ya channel gitu. Nah, orang jalan kesenangan gitu bukan ya. Bahasa Sunda no di Indonesia atau Indonesia. Kan di Indonesia kayaknya aya A, I, U, E, O. Nah, di Sunda beda deh ya sih kayak bahasa suara ya. Suara. Nah, gitu tinggal aya A, aya E, aya I, aya O, aya U, aya E, aya U. Nah, iya mah E. Kayak harusnya udah semua kieu sarai kieu halus pisan. Nah, bedakeun aya ieu kalau di sana mah aya E, aya E, ieu mah E. Siga apa antara mah sigura gitu. Pitu berluar gitu. A gitu kan. Gitu-gitu. Nah, ieu pengucapanna E tapi E itu ya bebek. Nah, bebek ya pakai nah upama memakai iya mah angge iya jadi bebek. Bebek gitu bebek. Upama yang iya mah bebek. Upama pakai bebek. Upama yang mah jadi bebek. Harus enakin bebek. Gitu tah. Itu tah emang aksara suara. Nah, jangan aja gitu. Nah, selanjutnya ya 23 aksara ngalagena ieu tos ka asup aksara nu serapan teh nu di mata di ja gitu. Nah, tinggal tuh tinggal aya ka, aya ga, aya nga, jajanya, aya ta, aya da, aya na, aya pa, aya ba, aya ma, aya ya, aya ra, aya la, wasaha, fafaka, saja. Tak aya iya. Tak iya tak serapan fafaka saja. Ya. Tak iya dapat itu. Nah, sok hapakeun. Boleh di pause bagi hapakeun gitu. Video nanti. Nah, dilajengkeun we. Nah, akana tah hiji 2 3 4 5 yang seterusnya tah ieu angkana. Nah, tinggalnya sayanya aya tuh angkat. Nah, selanjutnya panana suara pemika marima naon sih namanya vokalisasi ini sebetulnya aya vokalisasi suara dari huruf. Nah, iya mun ieu mah panana suara rangken gitu. Nah, tinggal nah nu abi terangkeun ieu na ieu teh rangken di luhur ayeuna. Nah, hiji panghulu. Nah, panghulu mah ana jadi I misalnya nah gitu di pasien panghulu. Nah, sina eta teh berubah tah jadi I jadi ni gitu. Pangaya imah nambihan R, aya pamepet imah nambihan E gitu. A
gitu nambihan terus penyecek nambihan iya mah gitu aya asa teh aya paneuleung kan tos ieu pasti nambihan gitu tah nu salajeng nama aya pamingkal tah aya pamingkal pangwisan paneleng panolong gitu pamaih nah ieu mah parangken nu aya di gigir gitu di gigireun aksarana pamingkal nambihan di tengah ye misalnya teh ka gitu pasian pamingkal nah jadi nanti kia 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 aduh man pamisan pasian h ka di pasian h jadi kah gitu man paneleng pasian iman ka jadi ke gitu sanes jadi ke jadi ke gitu panolong pasian o panolong pasian o jadi o ka jadi o terus pamae mah a mun dipaehan si a nate dipaehan pamae teh misalnya na ya pasian pamae jadi nungkul itu teh mun jadi nungkul gitu teh nah kade ieu aya paneling yang panolong ya mun teh sami siga bentuknya hampir sami gitu mun ai paneling mah dipalihan kencah ieu nyeratna teh upami panolong mah dipalihan katuhu gitu nah kade eta dibalik gitu nah saterusna ya aya panyuku nah ieu mah dihanap mungkin dihanap aya panyiku sareng panyakra ieu dihanap tiru panyuku mah nya eta jadi u kena ana jadi u ka jadi ku nanti enten kena teh pami panyiku mah di pasien L tengahna misalna ka di pasien panyiku janten kelak gitu banyak we pami banyak nama tengahna kasih pasihan R gitu jadi kra misalnya kak jadi kra gitu misalnya pemitra jadi pemica jadi ca gitu nah itu nah iya tadi teh mauhan untuk paneling pengisian itu patut gitu bang nggak kudu reus teh kira-kira kata-kata orang Sunda itu nah itu hanggul orang Sunda dan iya itu kita tinggal tuh makanan nah iya sarang lagi anak teh kagak anak mohon cina kumaha tuh iya cina nulisna kayak cuma buka ya di brand nah kayak tak geningan tak kayak sekedap mana itu oh iya nah iya ya contoh hurufnya kalimah itu huruf di ya contoh kalimah ada yang saya kasih pisan dulu kasih pisan ada mohon nah iya nulis lagi ya kan tak a ya pasien a tak itu ya tadi dina a i u e o ya a pasien ra nah pasien penghulu salah lepat tepat pasien penghulu nah jadi ri terus pasien di a nah terus oke tetep pasien na terus dipaehan pamae jadi Arian tuh jadi Arian jadi sami oke ada pasien penghulu pasihan ya terus karena dipaehan terus pasien sa nah gitu mun pisan pak pasihan kasep gak salah tepat aman ka mun pasihan S pasien paneleng teh paneleng non paneleng eta mah kasep penolong banyak kita nya bihirap deh atau kuningan dah mau kenam pasien iya
panggulu, panyuku, paneleng, pamepet, aduh habis lapar. Pasian pamepet, kasep, pasian pa, napana dipayan, nah kasep, terus pasian pade, pasian panggulu, pasian pasian payan na pisan, terus pasian nah pasian ya ya terus payan, nah itu alian kasih pisan nah gitu kemarin saya nah gitu jalan terusnya gitu kurang baik siap nah balik deh gini kan. Aduh tak gitu tadi teh gitu tadi teh nulis nate gitu tas didugikan tah kebuhannya teteh nu dianggih ku abi mau nulis umai kumaha cenah nulisna tadi sih itu beli nuliskeun pami sadaya rencangan hoyong terang gitu leuwih ti kieu gitu abi jelaskeun mangga ieu abi ge da ieu abi ge ti dieu langsung si abi mah teu tina video langsung ke anjeunna gitu mohon petepung gitu tak iya mah anjeunna teh emang jurusan sastra gitu teteh ai hayati banyak arum gelarna ge sajana eta Sunda sastra Sunda mantap pisan mohon pilih aya itu mohon diajar gitu yang wawuhan gitu bahasa sareng asara kayak ku abi di pasien jeung depirisina langsung karena aksara ngeunaan aksara Sunda mohon kagangga ngarageuna mohon tong kita peta supaya baik oge nya cita teh mohon ta ilmu pangaruhna itu teh katampi pisan gitu saya pisan gitu kaangge pisan gitu di zaman kiwari gitu mau sakitu sih dana teh sim abdi kirang atanapi leuwihna moal liang sulan moal liang sulan pemikiran leuwih moal liang sulan gitu nah tong subrek like komen mun aya cariosan nu bade diduikeun ka abi mangga sok komen gitu gembate atau wah ieu kumaha gitu bebas kumaha we kayak insyaallah ku abi oge di walaran gitu walaran pasti ku abi di walaran kadang bejaan gitu share ka baturan ka boga batur asal ngin ditikung we boga batur mohon gitu antusan konten selanjutnya kayak ambil gaming mungkin mohon kayak ditenang gitu gaming terus couple lagu pales gitu gitulah kepahinan di anusan we nya mohon kalian adi yaksa pamit sakitu tati abi undur diri sampurasun cag permios ye